Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin wa muslimat nu insyaallah calon-calon ahli surga, urang ngadua pamugi urang sadayana ngengingkeun ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nu teu damang boh panyawat dohir panyawat batin, pamugi panyawatan didamangkeun ku Allah. Nu kulawargian sing janten kulawargi sakinah mawadah warahmah. Nu usaha mudah-mudahan ngengingkeun rezeki anu seueur berkah kalayan halal. Nu palai kagungan caroge atanapi palai kagungan garwa, pamugi Allah maparinkeun jodoh nu manfaat dunia akhirat. Nu palai kagungan murang kalih atanapi nu parantos kagungan, pamugi sing janten murang kalih solih kalian solihah. Nu kagungan cita-cita naon wae cita-citana, pamugi dikabulkeun ku Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, urang teraskeun deui hancana tarikh Islam Qisasul Anbiya masih ngabahas Nabi Adam alaihi salam. Nanging sateu acan diteraskeun urang ngaoskeun heula sholawat. Mudah-mudahan urang sing kalabat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangga urang sasarengan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Shallu alaihi wasallim wa barik alaihi. Mangga urang teraskeun deui hancana emut keneh duwi ka mana sumuhun nalika Nabi Adam alaihissalam parantos papenak di Makatul Mukarramah, tegesna di Jabarah mah, nu akhirna ngabangun rumah tangga bahkan kagungan murang kalih. Mangga urang teraskeun deui. Nanging saat cari teraskeun urang ngaoskeun kitab suci Al-Quran surat Al-Hujurat ayat anu ka-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa
min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahu adzim. Yeuh manusia saestuna kami ngajadikeun maraneh ti hiji lalaki jeung hiji awewe. Jeung kami geus ngajadikeun maraneh jadi sababaraha bangsa jeung sababaraha golongan. Supaya maraneh silih pikawanoh. Saestuna jalma-jalma nu pangmulia-muliana mungguhing Allah. Tayalian iwal ti jalma nu pangtakwana ka mantena. Saestuna Allah teh maha uninga tur maha ningali. Kaum muslimin wa muslimat tu dimuliakeun ku Allah, ku akang dipihormat, tu dipicinta. Engalna mah Nabi Adam, kaum muslimin. Bumen-bumen rumah tangga di alam dunia bahkan kaungan murang kalintang pisan seueurna. Bahkan saur sapalih katerangan sakitar 1000 tahun dugikeun ka Nabi Adam pupus teh bahkan anak incu buyut bau keturunanna jumlahna aya sekitar 400.000 na subhanallah. Kaum muslimin wa muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Allah ngadauhna Al-Qur'an diaoskeun tadi ieu manusia saestuna kami geus ngajadikeun maraneh ti hiji lalaki jeung awewe tegasna ti Nabi Adam alaihissalam sareng Siti Hawa. Nu ternyata akhirnya bersuku-suku, berbangsa-bangsa, cek Roma Irama sama Geningan. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Batak, Padang, dan banyak lagi yang lainnya. Janganlah saling menghina satu suku, bangsa, dan yang lainnya. Ternyata benar pisan bela cinta. Urang ternyata temenang, silih nafsu, silih hina. Dan ternyata di payunan Allah Subhanahu wa taala mah tayalian nupang mulia teh angin jalma-jalma nupang takwana ka Allah Subhanahu wa taala. Atuh kaum muslimin wa muslimat dimuliakeun ku Allah, ku akang dipihormat, dipicinta. Setiap lahir putrana baraya cinta. Maka kembar lalaki pame awewe lalaki terus budak kata kitu nu diurus ku murang kalihna ku Nabi Adam alaihissalam sareng Siti Hawa tingawitan alit dugikeun ka remajana bahkan geus nincak kana dewasa. Jadi nincak kana dewasa. Kaum muslimin wa muslimat tu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna urang carioskeun kayaan remajana ieu putrana Nabi Adam alaihissalam. Maka putrana nu pangageungna kaum muslimin sadayana tayalian iwalti Qabil. Ari Qabil bareng lahirna sareng Iklima. Sedangkeun nu kadua mah Habil maka lahirna bareng sareng Labuda. Nanging kaum muslimin muslimat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ku katangtuan Allah Subhanahu wa taala maka nikahna para putra incuna Nabi Adam alaihissalam teu kenging nikah sareng anu barang sakembaran. Tegasna lamun teh mah ayeuna Qabil teu kenging nikah ka Iklima tapi kadah ka adina. Ayeuna misalkan Labuda teu kenging nikah bareng ka Habil maka kadah jeung nanging ternyata kaum muslimin wa muslimat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Barang dina hiji waktu Nabi Adam nyarios ka putrana. Tegasna putra anu alpat tayalian iwati Qabil, Iklima, Habil jeung Labuda diriungkeun ku Nabi Adam alaihissalam sareng Siti Hawa baripokna kieu wahai anaking. Maka geus ngalupakeun sunatullah setiap jalma kudu rumah tangga.
Kumari kitu lamun hidup ayeuna geus dewasa, maka geus mejeuna anjeun hidup rumah tangga. Ngan ternyata katangtuan Allah Subhanahu wa taala maka teu meunang nikah bareng jeung anu salahiran. Anjeun Qabil teu meunang nikah ka Iklimah, pon kitu deui Habil teu meunang nikah ka budak kana disilang. Tegasna lamun Qabil kedah nikah ka budak, lamun Habil kedah nikah ka Iklimah. Kitu saur Nabi Adam alaihissalam ka anu janten palaputrana. Nanging kaum muslimin wa muslimat itu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, ternyata Habil membangkang, Qabil membangkang. Pokna teh bapa abdi mah teu kersa. Abdi mah hoyong nikah teh sareng anu barang lahir, tegasna Iklimah. Nah kunaon kitu? Iklimah mah kece, geulis. Intina mah kitu bada cinta. Budak mah betakok. Abdi alim nikah kala budak. Ceuk eta Qabil ditukangeun obrolan barudakna. Maka dawuhan Nabi Adam alaihissalam, wahai Kasep, teu kaing menentang kana aturan Allah Subhanahu wa taala, ieu teh lain kahayang bapa, tapi kahayang aturan Allah Subhanahu wa taala nu geus nakdirkeun jodoh pati bagja tur cilaka manusia diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh kaum muslimin wa muslimat tu dimuliakeun ku Allah, maka ternyata murang kali anu sanesna tegasna mah nya Habil dibarengan kula budak setuju kana pendapat anu janten ramana Nabi Adam alaihissalam. Sementara ari Qabil mah kaum muslimin sadayana mainan ngerasa teu satuju, bahkan naon sababna kulantaran ngarasa yen ari Qabil anak lupang gedena maka pas lamun nikah jeung Iklimah hiji Qabil teh Kasep, Iklimah ge geulih. Jadi tegasna mah teu bogoh lah pokona namanya moal daek nikah ka labuda Pak, lantaran lamun nikah ka labuda mah moal betah goreng petot, goreng patut. Kaum muslimin wa muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka akhirna Nabi Adam alaihissalam ngadua ka Allah Subhanahu wa taala sangkan menang pituduh, maka tayalian di mana-mana menang pituduh bakal dugikeun deui ka murang kalihna. Mata cek Nabi Adam alaihissalam, kieu atuh Kasep, Qabil, Habil, Iklimah, labuda, maka bapak bade ngadua deui ka Allah Subhanahu wa taala sangkan kaing pituduh, maka hidup teu meunang ngabangkang kana aturan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah Alladzi rahmanur rahim Muhammadur Rasulullah rahmatan lil alamin. Amin 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 amin. Amin ya rabbal alamin. Amin 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 amin. Ya mujibas sailin. Kaum muslimin wa muslimat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, enggal nama Nabi Adam mundu tulung kanu agung menta-menta ka Allah Subhanahu wa taala. Sangkan kaing pituduh kumaha jalan keluarna lantaran aya di antara putrana nu membangkang kana aturan Allah Subhanahu wa taala. Nu akhirna kaum muslimin wa muslimat dimuliakeun ku Allah, maka Allah nimbalan ka Nabi Adam alaihissalam, pokna wahai Adam, maka kudu kurban di antara budak anjeun lalaki, maka sing saha anu ditampi kurban ku Allah Subhanahu wa taala, maka eta kudu nikah ka Iklimah, sedengkeun anu teu ditampi maka berarti kudu milihna kala budak. Jadi inti nama saha anu kurban
ditampi ku Allah Subhanahu wa taala maka menang milih ka iklima. Sedangkan lamun anu teu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala maka kudu nikahna kala budak. Kitu kaum muslimin sadayana. Kaum muslimin wa muslimat tu dimuliakeun ku Allah, ku akang dipihormat, tu dipicinta. Para putra Nabi Adam alaihissalam anu parantos arageung tegasna mah geus bisa neangan nafkah sorangan bahkan kaungan usahana masing-masing di antawisna maka Qabil usahana kana pertanian kaum muslimin sadayana tegasna mah kana papelakan kaening jagung kacang engkol burkol salada jeung sabangsana. Sedangkan ari Habil mah maka talian iwati kana peternakan ngangon domba ngangon sapi jeung saterusna. Atuh kaum muslimin wa muslimat tu dimuliakeun ku Allah ku akang dipihormat tu dipicinta barang dina hiji waktu maka dua anak langsung kurban ka Allah Subhanahu wa taala disimpan dina luhur batu. Ngan ternyata ari Habil mah kurbana ku barang nu kalintang pisan gedena tegasna talian iwati ku domba anu kalintang pisan badag tapi kan disadar lagi gede pisan ba gitu ya inti namanya beda kan di urang ge aya kuda aya domba anu leutik mah me mama domba anu leutik mah sok aya kadang-kadang anu kurban domba mani anakna pisan bari jeung begang rampeolan kaduka ku budak teh guprak bae cinta pae ya Allahu Akbar dipencitekeun ka eueuh getihan atuh kabagikeun ka masyarakat teh anu tulang we wungkul digege ke Pak Ustad coplok huntuna astagfirullahaladzim berak lamun kurban teh usahakeun nya ku anu geulede naon maksudna talian supaya urang maka nyangakeun harta banda nu kurang dimiliki teh barang anu betul-betul sangat bernilai di payunan Allah Subhanahu wa taala. Margi talian iwati penyerahan ti hiji hamba ka Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sanyayana salat abdi, wa nusuki ibadah abdi, wa mahyaya hirup abdi, wa mamati maut abdi lillahi wa bisarakeun ka Allah rabbul alamin tegasna mah Tuhan sadayana alam, Tuhan alam semesta. Kaum muslimin wa muslimat itu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata barang berangkat ke ti pangangonan. Ieu domana Habil kalintang pisan badagna. Ba ditemalan kudu sajeuna. Temalan kudu sajeuna mama. Bahkan ningali domba nu gerbikang langsung Masya Allah saking badag aduh langsung tos dipencit kaum muslimin sadayana maka tos dipencit bari mengucapkan kalimat bismillah ya Allahu Akbar maka langsung talian iwatib disimpen eta kurbana dina luhur batu. Sedangkan kaum muslimin sadayana ari Qabil mah sayurana nu baru utut sayuran nu paresaan lain milihan nu pang alusna lamun burkol anu geus loba hileudan lamun engkolna sarua anu butitina bahkan kadangkala anu ternyata geus paeh tina tangkalna nu akibatna kaum muslimat tu dimuliakeun ku Allah saparantosna Nabi Adam alaihissalam ngadua ka Allah Subhanahu wa taala maka ternyata dina hiji waktu ternyata dikabulkan ku Allah Subhanahu wa taala langsung talian iwati di centang geledeg maka nu ngakibatkeuna kebakar kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah maka kahuan tina kurbana Habil tegasna bukti yen kurban Habil ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh kaum muslimin wa muslimat tu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala ningali kayana nu kitu maka Qabil beukina bahandeng ki ceuk Qabil talian iwati ieu dikabulkeun kurbana Habil ku Allah Subhanahu wa taala akibat doa Bapak mang doakeun ka Habil sedangkan Bapak teu ngaduakeun ka Sim Kuring. Kumari kitu maka Sim Kuring tetep moadaek nampi nikah ka labuda. Sim Kuring mah bahkan ternyata nikahna anger keukeuh hayang ka iklima
Bahkan sok sering kaum muslimat itu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Ternyata salian ti Qabil nu mikirkeun ka iklima, maka Habil ge sami kaum muslimat itu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Sok kadang kala Habil hari ringan di urang. Danati laqadilna kikal badri ajmala fadola fuadi fil hawaki mudolila duneng geuning teu nyana gelis lir bulan purnama jadi buah hate anak mi dedeuh kabina-bina mun teu inget kana kodar tinang tu anak teh sasar duneng masingnya sobar emutkeun kodok jeung kodar. Kaum muslimin wa muslimat dimuliakeun ku Allah, ku akang dipihormat, dipicinta. Unggal poe, unggal peuting di tempatna masing-masing. Tegas nama ari Qabil da tempat talian iwati perkebunan manehanana sedengkeun Qabil da tempat peternakan dua anak sarua pada mengharapkan talian iwati ka iklima kawantu iklima maka nu geulis di urang ge rata-rata lamun misalkan ayeuna aya anu butut salapan aya istri nu betekok misalkan salapan jeung ayeuna istri nu geulis saurang akang yakin maka nu bakal payu kana anu hiji nu geulisna geus we mau ningali dua ye keun betekok oge anger rata-rata bogohna ka anu geulis naon margina margi cenah beres cinta cenah sare jeung nu geulis mah bakal beda perasaanana kadangkala begitu tepang wae kadangkala masyaallah geus nud persis siga motor tanyakan mogok bahkan lamun teh mah karasana begitu dua remaja ieu nya dua remaja seperti iklima misalkan ayeuna jeung Habil lawan pertapatpung teh diri barat siga ngusupna akuarium disanggut ku ikan hiu nud masyaallah jadi kalintang dan karasa pengaruhna cinta kitu kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala meuli pantes saking mahana banyakna cerita nu masalah cinta tapi teu tamat-tamat. Setiap penyanyi ngalagukeun lagu cinta, setiap penyanyi lagu cinta, tapi ternyata tidak habis-habis. Siapa tinggal di ayeuna? Misalkan ayeunanya cintana salah saja penyanyi Sunda, misalkan contohna lagu cinta. Cinta lir ibarat kalangkang deket anggang bisa diatur ku urang cinta bisa ilang jeung nembongan repok jodoh akhirna datang sorangan saurang tah datang deui misalkan nyanyi nadi cinta sanes ketok magic dan sebagainya. Masya Allah, berbagai macam lagu cinta ternyata tidak habis masalah cinta. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar. Kaum muslimin wal muslimat dimuliakeun ku Allah, ku akang dipihormat, dipicinta. Nu akhirna duana boh Habil boh Qabil maka talian iwati tertarikna ka istri nu namina Iklima nu bareng lahir jeung Qabil. Sedangkan aya budak mah diantepkeun ka muslimat sadayana kurang dipirosea bahkan ternyata sering ngadua ka Allah Subhanahu wa taala ya Allah ya Rabbana ya Karim ceuk budak da abdi salaras nama sami hamba Allah tapi kunaon ternyata saudara abdi teh lihat iwati Qabil jeung Habil bahkan teu tertarik ka abdi padahal mah abdi ge sami hamba Allah Subhanahu wa taala urang kedah nampi kana takdir ti Allah Subhanahu wa taala takdir mau beunang dipungkir kadar mau beunang disinglar nu mawi Allah Subhanahu wa taala teu ningali ka manusia teh teu ningali ku kasepna
tapi udah ditinggali ku Allah Subhanahu wa taala mah talian iwati kata ku anana sakumaha sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila syawarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sajanyana Allah teu ningali kana bentuk badan, teu ningali kana pakaian, tapi ditingali ku Allah Subhanahu wa taala talian iwati kana hatena nu takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wa muslimat tu dimuliakan ku Allah, ku akang lebih hormat tu lebih cinta. Berang kaganti ku peting-peting, kaganti ku berang. Tutup minggu datang bulan, kaum muslimin sadayana. Maka nu ngakibatkeuna talian iwati Qabil semakin panas. Bahkan Qabil semakin dendam dina hatena. Naon sababna nu kahiji kurbana teu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Nu kaduana nampakna manehanana bahkan disisihkeun ternyata rek dikawinkeunna ka anu goreng petot talian iwati kalabuda. Sedangkan ari Habil maka talian iwati rek dikawinkeunna kana anu geulis talian iwati iklima. Atuh kaum muslimin wa muslimat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata akibatna dendam dina hatena. Nafsu nugus kagugudu, amarah nugus teu kawadahan. Bahkan di barengan salian eta tuku diharewosan ku setan laknatullah alaih, bahkan dibibita pokna yeuh Qabil ulah daek kalabuda sarejeng labuda mah sarejeng entok mun cek urang beurnya sarejeng anu goreng patut mah moal ngeunah beda jeung nu ngeunah mah jeung nu geulis mah bakal betah hirupna. Engke budak ge bakal karasep sadayana. Beda lamun urang kawin jeung kanu goreng patut. Pantes dina Islam saur Kangjeng Nabi tun kahul mar'ati arbaati asya'a. Praktikah ku anjeun istri teh 4 perkara. Nu kahiji li jamaliha. Milari pieu istri teh maka geulisna nu kahiji. Sakadenya geulisna. Ngan kade ulah geulisna teh kudu geulis cek sorangan. Ulah geulis cek sarea akibatna kumaha geulis cek sarea pada muji ku sarea akhirna pada make ku sarea naudzubillah tsumma naudzubillah min dalik. Nu kahiji geulisna. Nu kaduana maka keturunan baik-baik. Dua tanya keturunan baik-baik mun indungna bapana saleh insyaallah bakal turunan kabura kali saleh. Nu katiluna harta bandana. Nu paling utama teh lian iwati fadfar bidati dina taribat yadak, maka nu kaopatna mah prak utamakeun agamana. Insyaallah ku diutamakeun agamana maka bakal ngakibatkeun pendapatan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbi ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat dimuliakeun ku Allah, ku akang dipihormat, dipicinta. Nu maka akhirna ternyata ieu Qabil nafsuna ngagugudug amarah teu kawadahan. Kaum muslimat dimuliakeun ku Allah, nu ngarasa disapirakeun ku bapana Nabi Adam alaihissalam, ngarasa Nabi Adam pilih kasih ari adikna kudu nikah jeung nu geulis sedengkeun manehana jeung nu betekok. Intina mah nya lain cek akang ngahina ieu mananging digambarkeun kirang geulis dibandingkeun sareng iklima ieu budak mah. Nu akibatna kaum muslimat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka ku setan laknatullah alaih diharewosan setiap waktu setiap saat. Bahkan ternyata nu akibatna masya Allah dicanda kaum muslimat ieu dicandakna Habil ku Qabil jalan-jalan intina mah. Bahkan ternyata barang dina hiji waktu kaum muslimin wa muslimat sadayana kedengar dua-duanana kaum muslimin sadayana teu anta parah deui, maka ieu Qabil nyanak batu nu kalintang pisan ageungna langsung didagorkeun kana masta kana Habil duikeun ka peupusna, bahkan pupus harita keneh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebagian deui anu nganrangkeun yen maotna Habil teh lian iwati dipukul ku benda tumpul. Sebagian deui anu ngajelaskeun yen mautna Habil teh lian iwati dicekek kurakana ku Qabil teh. Atuh kaum muslimin wa muslimat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata
Qabil begitu ningali Habil dipayahan ku manehanana langsung ngagukbuk cerik ka muslimat sadayana bade ditangkep ku manehanana bade pokona ya Allah Habil hampura akang Habil nangis ka muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala nu akhirna bingung nu teu manghitung-tung susah nu teh hinggana nu akhirna kaum muslimin sadayana maka ternyata ieu Qabil bingung ka dikumahakeun ieu mayitna nu akibatna dipapanggul maka Qabil manggul ka Habil kaum muslimin sadayana aprak-aprakan manehanana manggul mayit beurang kaganti ku peuting kaganti ku beurang tutup minggu datang bulan tutup bulan ganti tahun kaum muslimin sadayana sebagian ulama ngajelaskeun masya Allah saking ternyata dihukuman ku Allah Subhanahu wa taala tayalian iwati kana akibat dosana jalma nu ngabunuh dugikeun ka Qabil teh manggul Habil sekitar 100 tahun lamina astagfirullahaladzim kadang kala ditunda kaum muslimat mayitna Qabil malian kagiatan nu sajena geus beres kitu dibawa deui ka muslimin sadayana teu wani nepangan ka lamana Nabi Adam tur teu wani bebeja ka ibuna Siti Hawa kitu ka muslimin sadayana atuh padahal dina barang ternyata dibunuhna kaum muslimin muslimat barang dibunuhna Habil ku Qabil tadi teh ngalipikeun pirasat ka Nabi Adam alaihissalam naon sababna ternyata langit ngadak angkeb kaum muslimin sadayana maka gludug sing jelegur bentar sing bledag ternyata kilat oke sami sing burisat ku saking mang sedihkeunna ku maotna telian iwati Habil kaum muslimin muslimat nu dimuliakeun ku Allah kumari kitu maka ternyata kade pisan urang aya kaitan jeung masalah ngabunuh. Man qatala wahidan faka'anna nama qatala jami'an. Sing sahaja ma anu ngabunuh kana salah sahiji manusia maka ibarat ngabunuh ka sarea. Astagfirullahaladzim. Jadi lamun ngabunuh ka saurang maka sarua jeung ngabunuh ka sarea. Salian ti eta maka Allah Subhanahu wa taala nyadiakeun keur para pembunuh talian iwati neraka jahanam khalidina fiha nu sailana di neraka naudzubillah summa naudzubillah min dalik bahkan ku pertama nu berbuat dosa talian iwati ngabunuh maka Qabil saur sapalih katerangan setiap aya pembunuhan di alam dunia maka ternyata Qabil kabagian dosana akibat tina pembunuhan orang lain naon sababna lantaran manehanana nu pertama pelopor dina kayaan ngabunuh naudzubillah summa naudzubillah urang ulah sok kalajur nafsu ulah sok ngumar amarah ku hal sepele ngakibatkeun terjadinya pembunuhan di alam dunia naudzubillah summa naudzubillah min dalik mangga urang teraskeun deui kaum muslimin wa muslimat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala aprak-aprakan ternyata ieu Qabil memanggul Habil kaum muslimin sadayana dugikeun ka sekitar 100 tahun lamina masya Allah nanging ternyata dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala ternyata cacakan lami barea sinta maka ternyata teu buruk ieu mayitna atau dibanggul ku Habil nya ku Qabil tadi panggul bari tingali wajahna ningali mastakana remuk nangis deui remuk nangis deui terus-terusan dugikeun ka saur sapalih katerangan lamina salami 100 tahun nu akhirna kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah maka ieu naon sababna dipanggul ku Qabil nu kahiji talian iwati siksaan ti Allah Subhanahu wa taala akibat geus wani ngocorkeun darah nu kaduana talian iwati can apal ilmuna kudu kumaha maka diantarana mulasara jalma anu maot anu mawit akhirna Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina kitab suci Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat anu ka-31 dawuhan Allah Subhanahu wa taala maka digambarkeun ternyata anjeunna miwarang Allah Subhanahu wa taala
kana manuk gagak anu keur gelut duaan. Jadi Qabil teh ningali kana burung gagak anu gelut. Maka begitu beres gelutna, maka ternyata nu hiji paeh, nu hiji deui maka kokoreh kana taneuh. Talian akhirnya gakoreh maka langsung diruang gagak nu hiji deui. Nu akibatna kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata bisa seuri Qabil bisa ningali kana gagak anu ngurebkeun ka gagak nu sejen, maka manehna akhirna ngagawe liang bahkan terus duikeun ka digali ku manehanana, maka ieu liang pikeun ngurebkeun talian iwati Habil adina teh. Masya Allah. Aduh kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi jidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah, Rabbi a'tini rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha. Amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal alamin. Kaum muslimin wa muslimat dimuliakeun ku Allah, ku akang dipihormat, dipicinta. Maka timimiti ieu ternyata Qabil berangkat ti imahna. Bahkan ternyata berangkat ke Habil can aya raratanana. Atuh Nabi Adam alaihissalam nangis melas-melis kaum muslimat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nyunkeun pitulung ka Allah nu Maha Agung, muji-muji ka ilahi Rabbi ka muslimin sadayana. Maka sangkan kapenak jalan keluar ti mana jeung naon sababna tepikeun ka ieu Qabil jeung Habil encan bisa balik. Atuh ngadua ka Allah Subhanahu wa taala, zikir kaum muslimat ka Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin wa muslimat nu dimuliakeun ku Allah, ku akang dipihormat, dipicinta. Nabi Adam sareng Hawa kaum muslimin milarian kaputrana nu dua talian iwati Qabil jeung Habil. Atuh langsung naik ke tempat luhur ngagorowok. Qabil, Habil, geura arwih gitu mun diurang kaum muslimat sadayana. Kamari ngagorowok kitu isukna di teangan can aya keneh gorowok deui kaum muslimat tu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nu dugikeun ka akhirna maka Allah mapanan pituduh yen teh lihat iwati Qabil teh menjadi pembunuh nu pertama ka adikna. Atuh nangis ngaguk-guk Nabi Adam alaihissalam sareng Siti Hawa. Astagfirullahalazim. Ternyata kata mahandei orang nu berbuat dosa salian ti diri. Nah, kaum muslimin sadayana. Nabi Adam duikeun kabareuh socana. Pon kitu deui, maka Siti Hawa bareuh socana. Saking kun nangis mikiran putrana talian iwati Qabil sareng Habil. Atuh kaum muslimin wa muslimat tu dimuliakeun ku Allah, ku akang dipihormat, dipicinta. Nu akhirna Nabi Adam alaihissalam ngadidik ka putrana. Tayaliani adik-adikna maka sangkan leuwih ngadeketkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Jadilah urang ge sami pelajaran bala cinta.
Pantes Allah ngadaun Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidad 'alaiha malaikatun giladun syidadul la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dauhan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, yeuh jalma-jalma anu ariman. Ya di dieu ngandung mana nida. Ayat tu nida ayat panggilan, seperti panggilan dina hayya 'alas shalah, itu ayat tu nida. Maka ya ayyuhalladzina amanu, hei jalma-jalma anu ariman. Yeuh jalma-jalma anu ariman, jaga diri anjeun jeung keluarga anjeun tina siksaan seuneu neraka. Nu disebutkeun diri pribadi jeung keluarga, maka kaum muslimat aya dua bagian. Aya keluarga karena nasab, karena pernikahan, bahwa misalkan ayeuna putra, ibu, rai jeung sabangsana, ieu mah karena pernikahan. Aya oge talian iwati saudara sebagai seiman. Margina Islam talian umat Islam ikhwatun dulur, maka pergi kurang dijaganya. Lamun urang ningali kemunkaran nu sejen, robah ku cara nu arif, ku cara nu bijaksana, sakan ulah ngadulungsung dina ngalajur hawa nafsu. Tegasna kudu kumaha? Maka urang kudu babarengan umat Islam jeung umat Islam sakan hirup di dalam dunia, bahkan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Atuh kaum muslimin wa muslimat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, ku akang dipihormat, dipicinta. Nah, sapalihna katerangan mah bahkan ternyata Masya Allah ieu Qabil ternyata akibatna bahkan maling talian iwati ka saha ka iklima, tegasna mah didodoho ti kajauhan. Lamun sekiranya teh Nabi Adam, maka ternyata dicanak lari, maka iklima nu akibatna duikeun ka dicana kabur, bahkan akhirnya bumen-bumen rumah tangga Qabil sareng iklima. Maka lamun urang napakuran tina kajadian-kajadian peristiwa Nabi Adam alaihissalam tingawitan anjeunna diciptakeun ku Allah, hirup di surga, bahkan tepikeun ka saling menanti, tegesna Nabi Adam di India Siti Hawa talian ieu teh di Makkatul Mukarramah ngadaguan tepikeun ka puluhan bahkan ratusan tahun. Bahkan ternyata duikeun ka bumena rumah tangga, bahkan duikeun ka terjadina pembunuhan nu ternyata teu disangka-sangka teh ya. Maka jadikeun kurang pelajaran. Nu kahiji sing sadar tugas urang di alam dunia talian iwati khalifah, pamimpin, pengurus ti Allah Subhanahu wa taala. Nu namina pengurus kaum muslimat dimuliakeun ku Allah, maka aya anu secara global saduniaeun seperti saha di antawisna seperti tugasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin, tepati kami ngutus ka anjeun Muhammad kajaba pikeun jadi rahmat geusan alam semesta. Aya oge anu ternyata tugasna khalifah teh sanagaraeun. Saha? Gantawisna aya sultan, aya raja, mun diurang presiden, ieu teh talian dibati khalifah pengurus. Tapi sing ingat kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, semua amal perbuatanna bakal diminta tanggung jawab. Anu sa tugasna jadi khalifah sakepresidenan, nu tugasna misalkan ayeuna khalifah sagubernuran, mun Jawa Barat Kang Emil, tugasna sebagai gubernur Jawa Barat Kang Emil anu bakal tanggung jawab tina sagala nu aya di Jawa Barat, bakal diminta pertanggungjawaban. Pon kitu deui misalkan ayeuna wali kota, bahkan termasuk ayeuna camat, lurah,
bahkan termasuk Pak RT bakal diminta pertanggungjawaban ku Allah Subhanahu wa taala. Dawuhan Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sam'a wal basara wal fuada kulun ulaika kana anhu mas'ula. Saatnya nyana penglihatan, pendengaran dan juga hati akan diminta ku Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban tina naon-naon nu kungsi kurang diamalkeun. Mata ayeuna misalkan presiden bakal mempertanggungjawabkeun tina amal perbuatan masyarakatna anu pangleutik-leutikna teh lian iwati diri pribadi menjadi khalifah keur dina sorangan nu bakal mempertanggungjawabkeun tina socana, tina cepilna, tina bahamna, tina pananganana, tina seluruh anggota badan bakal diminta pertanggungjawaban ku Allah Subhanahu wa taala. Kubari kitu maka urang sing apik, sing menyadari tugas urang di alam dunia talian iwati nu pertama iwati jadi khalifah di muka bumi. Sakadenya iwati khalifah di muka bumi. Maka urang peryogi napakuran. Tegasna napakuran salian tina napakuran teh maka urang dijauhkeun tina godaan-godaan setan laknatullah alaih. Bisi wae ngajerumuskeun ka urang sadayana kana jurang kanistaan, kana jurang kemaksiatan. Maka kada kumaha tuh pageran. Kunaon pagerna? Pageran ku ilmu dibarengan pageran ku amal. Insyaallah lawan urang teh samageran seperti itu maka Allah Subhanahu wa taala bakal maparin jalan keluar yang terbaik. Ceuk urang kulon mah everything is running well. Semua perkara akan berjalan dengan sukses, dengan mudah. Lamun kumaha? Lamun urang punya keyakinan, urang punya ilmuna gesan mageran tina godaan setan laknatullah alaih. Nu katiluna kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka talian iwati menyadari yen setiap manusia teluput tina dosa, teluput tina kelepatan. Kulun nasi khotoun wa khairu khotoina tawabun. Setiap manusia memiliki dosa, yang sebaik-baikna manusia talian iwati nu bertobat tina masalah dosana. Lain urang nu sae teh nu teu boga dosa da moal aya kajaba para anbiya wal mursalin, kajaba ukur para nabi jeung Rasul Allah mah dimaksum dihampura dosana. Sementara urang mah kudu berusaha we bertobat ka Allah Subhanahu wa taala. Tobat ku berbagai macam cara ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Nah eta mah rek nyeurekeun ngaos Al-Qur'an, nyeurekeun ngaoskeun salat sunat, nyeurekeun sedekah jariyah, nyeurekeun silaturahmi, pokoknya berbagai macam cara geus nyakeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ku ayeuna kitu maka Allah Subhanahu wa taala bakal mukakeun pintu tobatna, bakal mukakeun kaliduanana asal urang dibarengan ku kayang tarupina kanggo sementawis perkara kisah nabi-nabi Nabi Adam urang cakapeuna sakitu. Insyaallah ke urang teraskeun kana nabi-nabi anu sanesna. Mangga urang ngadua mudah-mudahan aya guna tur manfaat kangge urang sadayana. Allahumma sholli wa sallim wa barik azmin amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna wa muslimin wa afina wa muslimin wa qina wa iyyahum sarra ma sabidunya wadin. Mudah-mudahan urang ditebihkeun tina panyawat bahkan ayeuna masih keneh wabahna corona nya masih keneh can saeb. Mudah-mudahan dijauhkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Allah maksifana al-ghala wal balaa wal wabah wal fitana wal mihana wa tauna wal hamum wal gumum wasrahada ida wa hasna wal dzalimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.